harta pada nareangan arti pada nyararungsi sabab tuanana guna arti bisa mere bukti harta pun kitu deui bisa ngabul nu dimaksud nedunan sakahayang tapi harta gampang leungit munggu harti manfaat dunia akhirat. Harta pada nareangan arti pada narambahan harta harti sarwa guna pada bisa mere bukti bisa hasil sapaja sok nyumponan cita-cita harta harti sok manfaat dapon diraksana.